Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra tepangdang deui. Urang ngadongeng. Mang Barna bade neraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Samagaha di Cempala. Mitra ieu dongeng karangan Kileksa. Urang teraskeun hancana. Upami teu lepat hanca anu katuna de parantos dugi ka potongkeun kokodna sina karasaeun sia mah kalah kadiajak waduh lah tuh geuning cek Ki Gunali teu panujueun sahyam teu nemalan rengkenek masang deui kuda-kuda ayeuna mah ganti make gerak pamonyet panon molotot ka musuh leungeunna taki-taki rek ngarampid suku musuh maksudna rek digulingkeun kajeun musuh gede luhur teu yeuh seungah daya paribasa najan janggung ge moal ditalajean. Laras dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae sok kaparayun sadayana. Sok maju deui sia teuikeun aja jing teh euy da aing mah teu bisa ceuk Kalabiru bari terus lajak lejeg neangan bongohna musuh teu masang kuda-kuda teu metakeun jurus da teu bisaeun. Keur kitu teu kanyahoan saleber sahiam narajang gep sukuna dicekel ku dua leungeun maksudna rek digulingkeun tapi edas lain lumayan beratna atuh alabatan mangku batu segede dingkul pogoe Kalabiru teh babarieun nenyo tonggong musuh kari bekneul tapi Kalabiru teu neungeul bujur musuh teh ditepak rada make tanaga. Bujur aduh ieu bujur ka mana ieu aduh ieu bujur cek sahiam bari ngalesotkeun suku musuh terus ngusapan bujur anu karasana seul asa nyelek kana angen pajarkeun teh cenah ka mana rarasan teh leungit bujur cakaka Kalabiru seuri terus nangdung deui ka wastadi salse we manehna mah sahiam beuki amek geus rada ngurangan ka nyerina maju deui ayeuna mah ganti make jurus kuda beger ngagunakeun sukuna bari ngerahkeun tanaga sapinuhna heat cekuk dampal suku jebrag kana iga burung Kalabiru tapi eta teu rengrot Kalabiru kalah kangagak-gak siri heuh asa digaroan jeleng sahiam teh mundur napasna ngahegak kesang nangucur bet kalah capek sorangan musuh nama tenang-tenang we jigana teh. Ayo maju deui. Piraku sia babari bosen. Tahakan awak aing pek rek ditukang rek digigir rek dihareup. Pilih kulit nu ibis teangan tulang anu rangu sia. Ceuk Kalabiru bari ngagegag ngadeukitan ka sahyam. Setan somong sia yo jurus tugar gunung sia mata budal badil pejit sia teh cek sahyam sabrut nubruk bari matakeun tonyokan kembar peureub kenca katuhu ngaburudul nonyokan beuteung jeung hulu angen Kalabiru tapi ukur kadenge sora pating baledug peureub mah ngampul nu ditonyok teu ateul-ateuleun acan cakaka Kalabiru seuri mani lalengakan ngareuna asa digaroan euy sok sing tarik atuh euy sing tarik setan pikun ngaina sakaing ya rasaganya sahyam meakeun tanagana dipake nonyokan beuteung Kalabiru tapi kalah capek sorangan apa we ngahegak kesang ngucur tanaga beuki leuseuh
tungtung munur bari calangap dadana turun naik napas kerep bakat ku capek. Ayo na kala munur bosen sia teh atau ere cek Kalabiru. Dagoannya sagedeng aing rek ngumpulkeun tenaga sia. Sok sia di dagoan rek nepi ka mana sia cek Kalabiru. Sayam atuh nyarita sajujurna da puguh hampir beak tanagana angen rada seueul suku leuleus. Kalabiru ngantep hayang nguji tepi ka mana kekuatan musuhna. Diantep we Sahyam teh cenah ngahegak bari nyusutan kesang. Sanggeus sadalila maju deui ganti jurus. Lain ku peureup tapi ku suku kawas tadi. Heat kalayang cibet tambah suku kana iga burung Kalabiru. Tapi anger teu rengrot-rengrot. Heat cibet kana careham. Teu usik-usik acan kawasana Jongkarang. Kalah nyeri sorangan. Sahyam ngahegak tapi panasaran. Tanaga sesa dikumpulkeun terus ngawahan. Seak sukuna ngajejek gado. Kena pisan meuni nengal. Tapi eta Kalabiru teu ngarasa nyeri. Ngan bosen ngaladenan cucunguk leuleus. Kapigelang suku Sahyam tadi tewak ku leungeun kenca. Terus diparilitkeun. Nyeri ya baba nyeri. Cek Sahyam bari muringis. Awakna murilit jilek damba leungeun duanana napak kana lemah. Da sukuna dijungjungkeun ka luhur ku Kalabiru. Nu hiji deui mejeh kana gado. Atukep ditewak deui ku Kalabiru dua suku beunang kabeh. Sirah kahandap suku kaluhur geus teu bisa walakaya. Nenyok kitu Ki Gunali molotot rek nulungan teu kaburu. Jeung aneh kesang tiis bari jil jajantungna ratug. Hahaha bageus teu ka dieu ulin teh euy. Aing capek ngaladenanana lah. Sarua gelona. Gelo sia teh. Rasakeun sia. Ceuk Kalabiru bari najong jimat Sahyam. Waceak jejeritan bakatku nyeri awak kenapa pelengkingan. Tapi teu bisa walakaya ada syukur dicekal duanana. Dibajegarkeun satarikna. Kalabiru nu memang taya rasa-rasan ti baheulana. Manggih musuh kitu teh asa boga cocoan. Sahyam nu geus dijejak jimatna teh ditincak ku suku katuhu. Det kana lemah. Sahyam teu bisa nyawara. Panone buncelik sungut calawak. Mun-munan geus antel kana lemah. Terus dileyak ku suku jebrag atuh beuki ripuh boro-boro hudang teu bisa ngomong-ngomong acan. Sahyam kasoran eleh jajaten. Kalabiru kawas anu edan. Teu cukup ku kitu kalawak cangkeng Sahyam teh dicekal ku dua leungeun. Jung dijungjungkeun meningan sagiriwil. Hahaha. Saha sia rek ngelungan? Ayo maju di ladenan ku aing. Ya, buktina ieu. Batur sia teu mangga pulia. Hahaha. Ceuk Kalabiru bari nangeui awak Sahyam nu geus teu bisa walakaya. Awakna leuleus kawas kapas kahujanan. Lir kapuk kaibunan mitra. Ohon leuleus we. Leungit budi ilang daya. Teu mampu ngayonan Kalabiru nu memang lain lawaneun manehna. Mitra kaum dangu kacaturkeun Ki Gunali jeung anak buahna nu sejen. Colohok bengong atuh nenyok kalakuan Kalabiru nu di luar taksiran maraneh. Anas tadi mah geus gede hate. Da sidi Kalabiru teu bisaeun penca. Panonyokna ka mana bae. Tapi ayeuna Sahyam anu jadi korban. Kang, kumaha kieu? Cek Jasman. Harewos bojong ka Ki Gunali.
nyawa aing ge bingung ye. Tema Ki Gunali bari neuleuy ciduh. Panonna melong ka sahyam anu nasibna lir ibarat naog dina tungtung tanuk. Nyawana ngagawing dina buuk salamar. Kalabiru teu mikir panjang. Belawar awak sahyam teh dipake maledog baturna. Kalayang gubrag hareupeun Ki Gunali jeung nu sejen. Mun teu kaburu jingkrak buaya nu kadingang. Karejet, karejet. Sahyam kekerejetan terus nguliat. Panonna buncelik kulahek les nyawa paturai jeung raga. Sahyam teu usik deui bae jadi korban Kalabiru. Atuh puguh meuni buncelik Ki Gunali teh kaget nenyo kajadian kitu. Bet asa dina impian. Saumur-umur ngajago can aya anu ngelehkeun. Tapi harita mendingan sakeak. Kawas anak hayam anu dikerekeb careuh. Cakaka kalah hideung jeung Kalabiru teh siri meuni lelengakan bakat ku Sugema. Kunaon kala bengong sia? Kade sia bisi modar balas ku bengong. Sok maju deui sia ngurmah. Saha nu wani keneh? Cek Kalabiru bari gugupay. Boro-boro aya nu wani maju ngajawab oge teu werat. Bulu punuk ke muringkak jajantung ratug. Getih asa naek ting hareab kana beungeut sarta tuurna leuleus. Mitra kaum dangu ngaguruhna sora omak sagara bet kawas anu ngalelewean ratugna jajantung Ki Gunali. Anu harita asa diwiwirang ku Kalabiru. Hatena peot wawanen leungit. Bulu punukna muringkak bujurna peot nenyo nasib anu tumiba ka sahyam. Jasman jeung ahwani katut sahro calohok bengong atuh. Leungeunna ngaleper lilinieun sieun nenyo kitu mah boro-boro wani maju. Teu kuat nenyo-nenyo acan ka Kalabiru teh. Karek ku Kalabiru encan kudu hiji deui. Lila-lila Ki Gunali keung hatena. Taya wawanen pisan ret ka anak buahna. Bawa layon si Sahyam. Ayo lompat. Pokna bari terus manehna lumpat pangheulaan. Teu silih anelkeun. Regeyeng layon Sahyam dipanggul ku saurang. Berengbeng larumpatan. Geus teu malire ka musuhna. Nuting bedega nulak cangkeng. Ki Gunali jeung anak buahna maniti buner-buner we lumpatna di paparetot kawasan hudang gering terus diudag jurig. Sagedeung ge geus jauh mubus ka nu bala bari mawa balad nu geus jadi layon. Ka dieu sia kabehan. Ka dieu. Kunaon andika kalah lumpat? Lain rek ngawula ka gaula. Nah sia jalir janji kalah kabur. Cek kalah hideung rada hanyelu puguh ge lantaran tetulus namahan balad da kalah kalabur. Ret ka adina nu colohok neuteup kanu kabur. Teu nyangkaeun yen balad Ki Gunali teh bet ipis bulih geuning. Kalah lumpat teh purat perot teu aya pisan wawanen. Maka dibaehan sia. Jadi gue kabur. Tenang Kang, kege kapangih deui lah tenang. Teh malah Kalabiru bari ngusap kesang dina tarang. Terus nyampeurkeun ka warung dituturkeun ku kalah hideung. Gek dariuk dina bangku panjang nyang hareup ka laut nu caina anger tita tadi kitu keneh kitu keneh. Sajongjongan jempe teu aya anu nyarita. Angin laut ngahiliwir nebak ka darat. Sakapeung tarik seah ngulin gendang daunan. Seor gebyur sada omak diaradu. Budahna muncrat patemalan.
kacaturkeun tukang warung. Kita tadi ge nyaksian kanu tarung dan naong tina bilik anu carang. Bulu punukna muringkak nyaksian sahyam anu jadi korban teh. Awak leulis sok sieun kala hideung jeung kala biru ngagalaksak ngadon ngaruksak ka warung. Atuh maning ngadeg-deg nyempod di kamar teu wani bijil. Ari kala hideung jeung kala biru bangun tenang dariuk bari ngawaskeun ka tengah. Pok kala biru nyarita, kumaha pilabeun urang ayeuna Kang? Tenang geus aya di darat mah. Sagala rupa kumaha urang. Hayu ayeuna mah urang ka jero heula. Da ieu teh warung jiga nama akang geus heula teu ngasaan pasakan urang lemur. Urang hitung-hitung buka puasa we euy da geus tamat ayeuna mah. Ngadahar anu diasakan ku sieuneu ge meunang. Nya bener Kang. Geus waas kana kajobodas lah. Cek kala biru terus nangdung bus ka jero warung. Tapi mata kaget di warung teh bet jempling teu aya anu nungguan. Padahal hari dagangan mah ngabayak dina meja. Atuh gero kala biru teh nyalukan nu dagangna tapi bet teu aya jawaban. Lah nah sana teh teu kudu bebeja heula lah. Da bohongan nu bogana ge eueuh teu kudu bebeja heula lah. Kop we atuh aya kahayang mah nah lilieu teuing. Naon-naon kari nyokot. Jeung deui naja nu dagangna aya ge urang mah moal bisa mayar duitna pan teu boga euy. Ceuk kala hideung. Atuh geus kitu mah duanana bebas barang dahar sakahayang kari nyokot. Ting camuil ting calebek sukan-sukan daya nu ngahalangan. Kala hideung jeung kala biru senang-senang di warung sisi basisir bari teu aya kasieun. Keur kitu lar aya nu ngaliwat nu ngaradon ulin sisi laut lalu umpang bari mulungan cangkang kerang, aya nu mulungan kuk atawa daun bahar anu kabawa ku omak. Tempat eta memang endah sok loba anu ngadon piknik jalan-jalan. Kala hideung jeung kala biru can hayang incah sanggeus seubeung barang dahar ting dayagdag nyarane kana tihang. Terus peureum tali bra sare. Kala hideung bari ngeukepan pedang siluman da bisi aya anu ngarebut sabot keur sare. Mitra kaum dangu cag urang tuna heula kaayaan kala hideung jeung kala biru. Ayeuna urang caturkeun deui Ki Gunali, Jasman jeung Ahwani oge batur-batur anu sejena. Mitra panon poe geus tunggang gunung cahyana teu pati morere teuing. Tapi masih keneh bengras nyaangan buana. Manuk recet disarada patemalan jeung baturna. Angin ngagelebug tarik tetangkalan ting pelenod loba kalakai anu hiber pasulabreng ka bawa angin. Dina kaayaan kitu di padataran hilir nagri Cempala aya anu lumpat patutur-tutur tenolih kana naon-naon kukurusukan kanu bala pungkal pengkol milihan jalan anu ngabulungbung. Sakapeung kapaksa ngarumpak rungkun da jalana buntu gorobas pasusul-susul. Nu lumpat aya opatan nu paneuri manggul baturna anu geus teu usik-usik. Suku jeung leungeunna ngarumay buukna ririaban ka tebak angin. Bareng jeung surupna panon poe reg anu lumpat teh eureun. Nu jangkung gede sarta beuteungna budayut ngahegak bari nulak cangkeng.
nangtung ngabedega bangun kacida capek rega anak buah nage eureun buruk-buruk dariuk dina jukut setengah mebutkeun maneh komo nu manggu layon mah kawas aya anu mebutkeun tina awahing kurung se guprak layon kana lemah ngarengkol teu usik-usik sajongjongan jempe teu aya anu ngomong ukur sora napas we patemalan kabehanana rata-rata rutlet kesang beungitna semu beureum bangun anu kacida capena nya lila-lila gegedugna teh ngomong disangka banget disangka sudah moal ngalaman kieu jigana masalah ngitung pamangkatan yeuh ninggang di Kalapati sabab buktina batur urang korban hiji yeuh kitu pokna taya nu nemalan ukur ngeluk tunggul bangun sedih dang daunan ting aroyag gak nagin ku angin kadenge pating korosak pating keresek kawas anu inghak-inghakan milu sedih ka eta rombongan tilaneuh kadenge anjing ngagogog jangkrik jeung gaang mimiti kadenge di kulon hibar cahaya layung kalong geus aya nu bijil lalaina pating kalayang nyamran mangsa teu kemana ieu kayeuh cek salah saurang anak buahna sabada ngahuleng rada lila dina kalayaan kieu masih urang moal beurang dianelkeun sabentara kapalang da lamun geus we teh sok dibareng sia nu akhirna matak cilaka teu kulantaran kitu ulah wani-wani ngadeuketan lembur atawa padesaan ayu ayahna capek oge urang kaleuweung heula urang merenahkeun heula batur urang anu geus perlaya cek ke gedugna tandes ngajak init deui nya ka mana Kang cek na sajena deui kaleuweung dengdek sia kadinya di dinya mah aman euy urang bisa reureuh heula sarta bisa latihan deui pikeun ningkatkeun pangawasa jeung kabisa dewek teh sedih euy nenyo anak buah eleh keneh ku batur moal teteg usaha oge euy moal cek gagedugna deui teu laloba omong najan capek najan lungse terus ting kuniang nangtung layon baturna digotong ayeuna mah da salse terus lempang deui kalayan tenang teu lumpat kawas tadi da geus ngarasa aman kaayaan beuki poek layung beuki surem nu akhirna reup pareum jangjang peuting geus meber ti kajauhan kadenge anjing anu babau bentang mimiti temong baranang di langit pating kariceup pating kartip nyaksian anu lempang bari jeung susah akhirna eta rombongan tetepi kanu dijugjug gok kahiji saung nu ayana di lamping gunung hateupna teh kukirai tihangna awi lan leunana aya pancuran caina herang ngagolontor bus eta rombongan teh ka jero layon dituna nu sejen diuk ngariung layon kudu dikemitan isukan urang ruang lah cek gagedugna anu taya lian Iwati Ki Gunali anu keur manggih apes poe tadi nganinggang di Cilaka bae malah tepi ka kalengitan balad alatan tarung jeung kala biru tepi ka hanteuna ari anak buah Ki Gunali teu aya nu nemalan kabeh geus ngarti terus ting dayagdag nyarane kana tihang ngaharenen bari ngalalasakeun kacape dina uteukna masing-masing kabayangkeun keneh kajadian tadi utamana basa sahiam dialungkeun tepi ka paragat nyawa kacaturkeun isukna panon poe geus moncorong di tebeh wetan manuk recet di sarada patemalan jeung baturna ngabageakeun datangna beurang dangdaunan jujukutan baraseuh keneh ku ibun tinggu rilap katojo ku panon poe di pipir saung aya 4 jalma keur digawe
Sargut naker ngali taneuh sanggeus jerona satangtung brus layon dikuburkeun. Tayalian iwati layon sahiam korban katalengesan kala biru teh. Teu aya nu nyarita wur-wur layon teh diurugan, ditincakan kuduaan supaya padet. Geus rengse nyaeur kuburan dicirian ku batu panjang. Sayam, dewek tu marima pisan kana kesatian maneh. Pek reureuh sing merenah. Kami janji rek males pati lah. Cek Ki Gunali terus asup ka saung dituturkeun ku anak buahna anungan kari tiluan. Geek Dariuk jasman maresihan taneuh tina leungeunna. Calana dikeperukan Ahwani jeung Sahro ngeluk tungkul. Tarangna renung ku kesang cape bieu tas digawe. Kumapi lampaheun urang Kang? Wayahna euy. Sabulan ulah turun di gunung. Ti mimiti poe ieu urang latihan deui keur ningkatkeun pangabisa supaya ulah kadese deui ku musuh. Cek Ki Gunali dari anaker. Tapi musuh nu dua lain bantrak-bantrakeun Kang. Kulitna kanal tanagana taning gajah apaan? Cek Sahro. Maneh bener Sahro. Dewek nyaksian sorangan euy. Yen musuh nu kamari lain bantrak-bantrakeun. Tapi urang teh boga akal. Ngalawan musuh kitu mah ulah ngadu tanaga jeung kakuatan, tapi kudu ngadu ilmu jeung siasat. Cek Ki Gunali tetep gede sumangetna. Teu sieun ajan musuhna kuat oge. Nya kalau urang teh can nyaho ngaranna saha nya? Cek Jasman bari ngusap tarangna. Allah, kan bae teh nyaho ngaranna oge. Da pangawakanana mah hiwal beda ti batur euy tong boropan tepung beurang najan peuting ge dewek mah apal. Ayo ayeuna mah urang ngamimitian latihan. Laan baju kabeh urang ngalatih heula kulit supaya liat jeung kanal. Cek Ki Gunali bari nangtung manehna ge ngalaan pakean lung kana sisiku. Anak buahna anungan kari tilu teu baha kabeh ngalaan baju. Ngaliglag buligir ukur make calana komprang hideung. Terus kaluar ti saung ting badega diburuan ngajajar tiluan. Ki Gunali misah nya hareupan anak buahna. Coba temongkeun ka dewek euy. Jurus anu geus dibikeun ka maraneh. Gunakeun tanaga sapinuhna ulah luhad lahed. Ulah setengah hate sok bareng euy. Cek Ki Gunali bari melong ka anak buahna. Atuh der anu tiluan teh latihan jurus-jurus nu geus kapibanda ku maranehna. Hut-het metakeun jurus dipapai ti mimiti tepi ka akhir. Atuh teu wudu metak banjir kesang. Napas ngahegak tapi beuki panas awak beuki hampang tanaga teh. Gerakan-gerakan beuki cepet. Reg eureun napas ngahegak kesang ngucur. Ki Gunali mah ngajega sorangan. Ayeuna cingan lumpat ka poncolot pasir, turun unggah 7 balikan. Hayu. Jeung dewek bareng euy. Cek Ki Gunali terus manehna lumpat heula dituturkeun ku anak buahna. Lumpat tarik ka tongoh geus tepi ka mumunggang mudun deui tepi ka saung. Kitu jeung kitu tepi ka 7 balikan reg eureun di buruan saung. Tanaga geus mimiti leuseuh. Beungeut geus sepa kesang hampir saat. Ki Gunali terus ngalatih anak buahna. Keur saheulaanan mah ngalatih kakuatan awak. Diselumpat jeung ngalatih jurus terus dilatih ngadahar dang-daunan anu parait. Nginum ge pupucukan jeung bebeuitian malah dicoba sina ngadahar buah pari. Kabeh kuat atuh. Isukna der deui latihan kawas kamari tepi ka 3 poe lilana. Poe kaopat kakara ditambah ku jurus anyar.
Sanggeus apal jurusna terus dilatih tanaga jerona, dilatih pirasatna jeung ilmu-ilmu sajena pikeun namahan kakuatan jeung kapinteran nu akhirna sakabeh pangarti nu aya di Ki Gundali tamplok kabeh ka anak buahna. Ayeuna kocapkeun dina hiji poe Ki Gundali ngumpulkeun anak buahna. Sinadariuk diburuan manehna nangtung nangkep harigu kasilir ku angin leutik di pirigu sora manuk. Jasman, ahwani sahro. Pangarti dewek geus tamplok ka maraneh kabeh. Tapi eta ilmu can puguh mati. Sabab lir ibarat bedog anu kakara meunang nyieun. Can seukeut lamun acan diasah. Pakulantaran kitu ayeuna geus tapi kana waktuna. Pikeun ngasah pangabisa nyipuh ilmu nguji diri. Carana penting ke maraneh kudu nyaring. Mun bulan geus bijil maraneh kudu mandi di walungan. Tangan sakitu carana tapi memeh mandi baca lapad nu geus dibikeun ka maneh. Engke bakal aya kajadian ngan tangtu moal sarua. Sing saha nu lulus eta hartina ilmuna geus nyerep kana daging. Ngahiji jeung getih. Sumarambah kana tulang. Kitu ceuk Ki Gundali bari rutret ka anak buahna anu tiluan. Kumaha cirina lamun maneh bakal eleh ku gogoda anu bakal kaalaman beuting ge. Tapi mun bisa ngelehkeun gogoda maneh anu lulus. Nya muga-muga we sing lulus atuh nya Kang. Nya heueuh. Nya atuh sarada ge kudu lulus supaya kakuatan teh sarua. Tapi kumaha lamun kakuatan urang can mahi keneh pikeun ngayeunan musuh anu dua teh. Kamana deui urang guguru? Cek ahwani deui. Bah sagara hirup keneh euy. Urang guguru ka manehna. Ceuk Ki Gundali rikat ngajawab. Lantaran manehna boga keneh guru ngan geus lila tara di tepungan. Nya heueuh syukur atulah aya keneh gunung panangeuhan mah. Ahwani bungaheun lantaran aya keneh keur andalkeun. Taina pek reureuh heula bebas rek hees meunang rek ulin rek kumaha ge pelak bae. Dewek sorangan rek mandi hareudang ieu teh euy. Cek Ki Gundali kituna teh terus muru ka pancuran pada neuteub ku tiluan. Angin leutik ngahiliwir nebaka nadang daunan sorana pating korosak dibarung ku sora manuk. Sakapeung kadenge sora bajing ting cirihil cengungung ajag babaung. Jep jempe deui. Ari anu tiluan harita teh sarua sarasa. Ngarasa capek da puguh geus sababaraha poe terus dilatih teu aya eureuna. Lain beurangna wungkul tapi oge peutingna atuh dibere kasempetan pikeun reureuh teh. Langsung we ting daya gedag kana tihang. Sarare bangun tu maninah naker. Teu karasa waktu terus maju poe nyerelek. Sang surya geus surup deui reup sareupna. Tong ngeret reang disarada bebence jeung cari cangkas patemalan. Malah ti kajauhan kadenge sora bueuk. Kaayaan poek mani merdong aya ge bentang ukur hiji-hijieun. Teu mampu nyaangan alam anu hieum ku kakayon. Tapi sanggeus bijil bulan berai-berai caang tangkala kai katenya pating beleg-beg. Siap dak. Bulan geus caang euy. Cek Ki Gundali bari nangtung di buruan saung. Tanggah neuteub bulan anu karek datang. Kuring mah tiap tadi geus siaga, Kang. Cek Jasman terus kaluar ti saung dituturkeun ku Ahwani jeung Sahro. Tiluan nangtung bari tangah nyawang bulan. Katara aya kalong ting gayabag. Taina jiga rinit. Kade lapadna poho. Mun geus maca lapad mani sing seubeuh. Ulah sieun ku tiris euy. Ulah sieun ku naon-naon supaya ilmuna mati jeung kuat. Ceuk Ki Gundali mamatahan anak buahna. Teuing lapad naon mitra duka teuing lapad jang jawokan meureun nya. Piraku ai lapad anu sae mendiange teu leres mah nya mitra.
Beral tiluan miang init namah bareng. Tapi di perjalanan papisah. Da dicarek temenang satempat kudu neangan leuwih masing-masing. Atuh ting koloyong mapai jalan sewang-sewangan. Ting jali gerah mulu ka sisi walungan. Cahya bulan beki caang. Jalan satapak beki awas jangkrik reang di sarada. Patemalan jeung cari cangkas. Simet gadung mung eleh disada patarik-tarik. Harita teh jasman terus nurugdug mudun. Sorat cai walungan nu seah geus kadenge. Geus deukeut sorat cai geus kadenge. Aing mah rek leuwih buleud. Cek gerentosna jasman terus lempang gagancangan hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Tekung si lila gok kasih si cai. Katara budah cai ting borelak atau joku cahaya bulan. Seah mata keung. Sora curug handaruan. Jasman nangtung sisi cai. Sukuna kakeum semat memuncangan. Terus mapatkeun lapadna sakumaha cek papatah Ki Gundali. Panon jasman peureum hate manteng kayakinan hayang diijabah sapaneja. Barang cacap mapatkeun jampe. Jap sorat cai jempe jempling teu aya nu kadenge. Jasman kaget berai manehna beunta. Tapi cai mah anger ngocor kawas tadi. Ngan sorana jadi leungit teu kadenge naon-naon. Sidik terak lapad deui sorat cai ngaredak simpe. Geun si aing rek mandi ieu. Cek garentosna jasman terus ngalaan pakaian barang rek luncat kana leuwih. Ujug-ujug pucung hul aya nu bijil tina beungeut cai. Hulu orai segede kalapa matana molotot mani herang moncorong. Geus kitu cowaw calawak letahna lelelan. Sisitna gugurilapan katojo ku cahya bulan. Atuh jasman teh ngarengkog deui. Teu tulus mandina kalah unur-unuran bakat ku sieun. Bulu punuk muringkak beungeutna pating sariak asa ting hareab panas tiris. Dapat aya orai gede ye huluna ge. Ini segede kalapa. Komo awak kana segede naon buah. Cilaka ngagokan ka aing ye. Cek hate jasman bari melong kana hulu orai. Anu beuki luhur eulegeug ayeuna mah beuheungna katara. Sisitna gugurilapan. Nenyo orai molototan. Hate jasman seber wawanen ngadadak leungit rek mandi jadi tetulus. Gilek malik terus dongko ngarawu pakaian tapi ngeng kana ceuli. Sada aya anu ngomong. Bet inget kana sora Ki Gundali. Anu netelakeun. Yen sing saha nu eleh ku gogoda. Eta hartina moal lulus. Gebeg jasman ngagebeg nyokot pakaian tetulus. Terus cengkat deui sarta malik kana leuwih. Breh orai teh beuki luhur eulegeugna. Ayeuna mah awakna kaciri nya we gede. Mun diteureuy teh mah jasman ge moal burung kateureuy. Aduh, kumaha ngalawan aya aing teu mawa pakarang. Tapi aing yakin ieu mah lain orai samanea. Pastina ge orai gogoda awas ya dilawan ku aing mah. Cek jasman jeleng luncat kana leuwih teu malire kana orai. Kecebuk mandi Cikibung bangun bunga. Tapi jajantungna mah anger we ratug. Da kasieun mah aya keneh dina hatena nya so teh wani mandi maksakeun ku hayang lulus. Keur kitu ujug-ujug muih awakna teh jasman ngarenyag. Terus ngahuleng panonna melong kana cai. Ari disidik-sidik cai teh ngocorna teu kahilir. Tapi kagigireun manehna. Muih ngurilingan awakna. Cai muter kawas ulekan. Jasman olohok hatena sumeblak ya jantungna ratug. Ai. Nah cai jadi muih kunaon ye. Pokna terus ngareret kagigir.
nyawe manehna muih ngan teu tarik. Asalna yang hareup ka girang jadi yang hareup ka hilir. Terus muih deui balik deui ka girang. Sirah karasa rada lenglengan. Padahal sukuna teu rumasa ngalengkah. Aing kudu bisa nahan ieu cai yeuh. Cegeran tersena Jasman. Terus masang kuda-kuda dua leungeunna dijaplangkeun sarta tanaga dibijilkeun. Hayang ngeureunkeun cai supaya ulah muih. Sing horeng dipuihkeun ku orai nu awakna ngaringkel di dasar leuwih. Der atuh ngadu kakuatan. Orai muterkeun cai ka kenca, Jasman muterkeun cai ka katuhu papalimpang ngadu kakuatan. Aneh, Jasman tepi kang regeg ngabijilkeun tanaga kawas ngadorong batu sagede leuit. Ulu orai ngurilingan awak Jasman. Ari Jasman mah cicing bari nahan majuna cai. Tanaga dibijilkeun saaya-aya. Panona ngareretan ka kenca jeung ka katuhu anabreh. Ulu orai jiga aya sakurilingna. Muih ngurilingan manehna. Huluna calawak kawas rek nyapluk tapi da teu daekeun deukeut. Jasman beuki kanal kayakinan yen eta mah orai gogoda moal daekeun ngalegleg. Hulu orai beuki tarik muihna, Jasman beuki tagen nahan muihna cai. Nu akhirna kadenge sorat cai seah sakaligus muncrat kaluhureun sirah. Kebyur seor cai ka sisi leuwih, malah aya nu muncrat ka darat. Beungeut cai goyang kawas dikubek ku gajah. Piur seor nyebrot ka sisi. Cager harta mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.